Pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Tadi denget aya nama parantos aya Neva sareng Aldo, wilujeng sumping Neva Aldo. Hidup duaan teh sakolana di mana geuning supados pamirsa aruningaeun. SMP hiji Rancakalong. Kelas sabaraha? 9. Kelas 8 mohon. Nah, hoyong tenang ya teteh, hidup duaan waktos dipilih janten wawakil cabang lomba pantomim kumaha tah parawasanana? Kaget awal mah teu aya niatan pantomim bade nyanyi sareng sajak. Oh gitu, mohon. Teh ku guru jol didaftarkeun pantomim rada reuas tapi bahagia oge. Kawit pengalaman nuju SD. Oh SD kantos ngiringan? Kantos. Oh pantomim oge berartinya. Pantomim. Kenging. Di kabupaten sabaraha? 3. Wih, Masya Allah, berarti memang tos katinggalnya tadinya ge bakatna mina sareng bakatna tos aya. Nah, kanggo Neva, kumaha Neva? Kawitna oge sami janten abdi hareupanna hoyong biantara mung saurna kedah ngiringan pantomim. Janten atos wae abdi milih Aldo kange rencang margi Aldo atas terang. Aldo mah kawitna aya pengalaman. Oh berarti sate acana teh anu pangpayuna dihubungi ku ibu guru, bapak guru teh hidup gitunya Neva. Muhun abdi ibu. Oh janten ngajakan Aldo. Nah kanggo proses latihan tangtos kan hidup doan teh latihan sareng Kang Asep Bin. Kumaha tah aya sesahna teu? Sesah pasti aya wah macam-macam, senang, susah, sedih, banyak campur aduk we seseringna mah pasti bahagia soalnya Pak Asep Abin mah ceria. Jadi orang kersedih ge jadi kacacanak ceria, semangat latihan teh. Gitu nya. Mohon. Sesahna kumaha? Aya teu? Misalnya aya gerakan-gerakan atanapi adegan anu aduh sesah pisan ieu gitu. Oh, sesah pisan aya adegan naik tangga, aduh eta mah ti awal latihan we ka ayeuna can tiasa. Oh teh acan berarti tetap semangat. Berarti PR Kang. PR. Naik tangga mohon. Nah ayeuna Neva kumaha tah aya teu sesahna dina bagian naon? Pami sesah mah ekspresi sareng oge dasar-dasar pantomim mung abdi sok diusahakeun wae kangge di pasihan ku Pak Abin kedah kieuna ku abdi di cumponan gitu nya di pasihan arahan gitu. Upami sesahna mah nyapu sasapu janten sesah margi abdi di rumah teh langsung wae diajar sasapu. Sesah. Oh gitu, janten ieu kreatif oge nya. Muhun. Murangkali doan ieu berarti semangatna luar biasa. Mung ngeunaan imajinasi tadi teteh kalarasan parantos ngobrol sareng Kang Asep teh. Meryogikeun imajinasi nu luar biasa. Nah, eta kanggo ngawangun imajinasi kumaha latihanana? Aya teu proses misal di bumi latihan nyalira gitu. Kantos di bumi teh kedah Aldo kedah tiasa kieu. Aldo ayeuna merankeun jadi anu bangor sana. Abi teh di bumi ngaca kumaha nya. Oh iya ekspresi kapangi. Terus teh gerakan ekspresi ku abi teh video we di kaca teh ame pas bade latihan deui teh emut anu sesahna teh eta. Oh gitu. Pami Neva kumaha proses latihan ngawangun imajinasi? Pami proses abdi mah janten di piwarang ku Pak Abin kedah kieu-kieuna janten contoh lah Pak Abin teh kangge abdi teras di bumi diperagakeun wae sareng ibu kedah di latih enggal-enggal janten pami atos aya hasilna ditinggal deui ku Pak Abin pami teh acan kirang keneh nya abdi dilatih deui di rumah. Tangtos tetapnya meryogikeun pangrojong ti sepuh oge berarti ngarojong pisan ya sepuh teh. Mohon Masya Allah. Nah, teras di kieu ayeuna kesan numutkeun hidup duaan. Kang Asep Bin teh sapertos kumaha galak teu? Kantos diseuselan teu? Upami diseuselan mah kantos mung Pak Abin mah janten upami diseuselan teh teu karaos diseuselan gitu Ibu. Pami nyeuselan teh teu karaos diseuselan gitu Nevana gitu nya. Margi ceria lah orangnya.
Oh, Masya Allah. Nah, Kak Aldo, kumaha Aldo? Pak Abin orang teh ceria, jadi mun kita sedih teh jadi ngiring ceria we sareng Pak Abin mah ninggal ekspresina gerak-gerakna jadi ngiring happy. Happy. Oh gitu. Cobi tadi na ayeuna teteh masihan kesempatan ya Kang Simkuring masihan kesempatan kanggo Akang Asep oge Neva sareng Aldo bilih bade kintun-kintun salam. Oke. Misal ka ibu pangaping di sekolah mangga. Salam ke seluruh guru-guru di SMP Hijiran Cakalong sareng murid-muridna. Hatur nuhun atas ngadoakeun abi dugi ka detik ieu abi mendapatkan pengalaman nu wah can pernah ku abi. Iya. Salaman gitu nya. Kanggo Neva mangga. Kangge abdi aya titip salam kangge rerencangan abdi anu aya kantos di sakola sareng guru-guru anu tos ngarojong abdi sareng Aldo atos di detik ieu kangge pencapaianna teras oge utamina abdi titip salam kanggo Ibu Aan sareng Ibu Siska anu kawitna atos janten pangaping utami anu janten milih pinunjul abdi sareng Aldo. Oh, tangtos tangtos ageng jasana margi kan disarengan berarti ku ibu Aan sareng Ibu Siska. Mohon. Nah, ayeuna Kakang Asep bin ieu mangrupi patarosan anu pamungkas Kang Asep. Padahal Nah. betakeun eta abi teh. Betul kene. Mun sanes kirang sono. Kirang-kirang Nah, sono, iya. kanggo Kang Asep aya teu harapan kanggo kamajengan pantomim di Kabupaten Sumedang. Salarasna di pantomim khususnya di Jawa Barat, utamina di Indonesia lah gitu. Jenis pantomim teh berkembang teh lebat ke dunia pendidikan. Tah, margi di dunia pendidikan ieu penting pisan. Nah, kanggo nyebarkeun seni pantomim nu aya di Indonesia. Nah, kalaresan generasi ayeuna seueur anu berbakat, seueur anu tiasa jadi pinunjul gitu kanggo kamajengan seni. Dah di Sumedang mah kanggo abdi mah parantos nalorkeun beberapa generasi gitunya kapayuna langkung seueur teh langkung ceuyah teh langkung sae gitu tah. Tah teras abdi aya baturna aya rencangna gitu di bidang pantomim. Mohon intina mah regenerasinya. Regenerasi intina. Tangtos harapan ageng urang mugia aya pangrojong oge ti pamarentahnya supados pantomim ieu langkung ngaronjat. Mohon tah kitu geuning pamirsa kumargi waktos tos teu nyekapan. Ku kituna simkuring ngahaturkeun nuhun Kakang Asep bin oge ka Neva sareng Aldo anu parantos nyarengan dina dinten ayeuna. Teu hilap oge ka Akang Teteh SMTV. Pamirsa SMTV anu parantos nonton dugi kalekasan. Simkuring Mia Sugiyarti sinareng sapara kanca nu mancen tugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.